Paguneman silih tanya mun amprok di jalan. Assalamualaikum ibu, bade angkat ke mana? Waalaikumsalam Anis. Ibu bade mios ka klinik. Oh, saha kitu bu anu teu damang? Mayang nuju udur. Awakna nyebret panas. Tos sabaraha lami udurna bu? Nembe wengi panas namah. Mung tadi enjing ditambihan ku batuk. Oh, mohon. Mugi ulah kateterasan atuh udurna mayang teh nya bu. Supados tiasa mios deui sasarangan ka sakola. Muhun, amin. Dupi tadi di sekolah di pasihan pancen naon ku ibu guru. Mung ngerjakeun soal matematika sareng pengajaran bahasa Sunda mah dipiwarang milari dongeng sasatoan dina internet. Oh, muhun atuh. Nuhun informasina. Ayo atuh, ibu tipayun. Bilih kabujang hujan manten. Nuhun mangga ibu, wilujeng. Paguneman ngawanohkeun diri sorangan. Wilujeng enjing sadayana. Wilujeng enjing. Punten kasadayana kumargi nembe tepang nepangkeun simkuring wasta pun Asep. Dupi nami lengkapna saha? Wasta lengkap simkuring pun Asep Nugraha. Dupi kawit di mana? Simkuring kawit di Cianjur. Sateu acan ngalih ka dieu, simkuring sakola di SMP Negeri 4 Cianjur. Simkuring ngalih ka dieu, kumargi pun bapak ngalih damelna ka ieu kota. Simkuring putra pangageungna ti 3 sadulur, pun adi anu istri nembe kelas 4 SD, sedang anu pangalitna pameget nembe 2 tahun umurna. Naon karesep anjeun? Karesep simkuring upami olahraga mah main poli sareng bulu tangkis. Upami kesenian simkuring tiasa main kacapi sareng niup suling. Kana ngahaleuang oge resep waktos di Cianjur kantos janten pinunjul kahiji pasanggiri pupuh tingkat kabupaten. Ih, Hebat euy. Atur nuhun pisan. Rupina mung sakitu salampang wanoh ti simkuring. Hapunten bilih dina salami sasanggem aya ucap anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paguneman amitan. Mah, Nina mios heula ka sakola. Muhun, salam heula ka bapak. Atos tadi mah nyuhunkeun pidoana mugi-mugi sadaya pengajaran anu dipaparinkeun ku bapak sareng ibu guru dinten ieu punina tiasa kacangkem sareng manfaat dunya akhirat. Amin. Jung didoakeun pisan ku mama. Ade di jalanna hati-hatinya. Da kenging seueur heureuy. Upami bade meuntas jalan, kedah luak lieur heula. Bilih ngagokan anu nyanda kendaraan. Mohon mah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paguneman menta idin. Assalamualaikum. Bu, punten ngawagaw sakedap. Waalaikumsalam. Muhun mangga. Aya peryogi naon, Mai? Iya bu, abdi nada Widi. Ayeuna moal tiasa ngiring diajar. Margi bade ngiring latihan gabungan kanggo lomba dinten enjing. Oh, lomba baris berbarisnya. Di mana lombana? Di SMP 10 bu. Muhun, kae. Sok wae bade latihan mah. Oke, pancen mah naroskeun wae ka rerencangannya. Muhun mangga bu, hatur nuhun pisan. Nadapi dua anak, mugi-mugi enjing dina lomba lungsur langsar sareng ngahontel hasil nunjuk kemakeun. Amin. Wilujeng tandang. Hatur nuhun bu, mangga permios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paguneman nganuhunkeun. Ibu, hatur nuhun pisan kamari tos diwidian. Ayeuna lombana parantos rengse. Muhun, sami-sami. Kumaha hasilna? Alhamdulillah, kopi dua ibu sareng rerencangan sadaya, abdi sapara kanca janten pinunjul kahiji. Alhamdulillah. Wilujengnya kasadayana. Nuhun, hatur nuhun pisan bu. Paguneman menta hampuran. Ibu, hapunten kamari abdi teh lebet sakola. Muhun kunaon? Teu ngintun serat geuning. Kamari rada teu raraos.
rupina capek teuing parantos ngiring lomba tea. Tadina bade ka sakola, mung ujuk-ujuk seul angan sareng riut. Bade ngintun serat, rerencangan nu caket bumina tos kebujang angkat manten. Muhun teu nanaon upami kitu mah. Kumaha ayeuna seueur sareng riutna tos damang? Alhamdulillah tos sakinten. Sakali deui hatur nuhun pisan ya Bu. Nuhun sawangsulna. Mugi ulah kateterasan